Jadi lamun hayang kaasup kana santri nu dianggap santri baik, nu kumaha atuh santri nu baik teh, geus we santri nu alus mah teu kudu ribet-ribet teuing, nu teu ngalanggar kana aturan pasantren, eta geus alus, eta santri kitu. Urusan bisa jeung teu bisa mah bisa ditempuh ngan anjeun mematuhi aturan pesantren, eta anggeus kalsup kana santri anu alus eta. Resikona lamun urang embung disangsi ya santri, mun urang embung ditegur, mun urang embung dicarekan, mun urang embung ditajir, berarti urang ulah ngalanggar kana aturan. Ieu mah ari ngalanggar kana aturan teh hayang bahkan resep, tapi nalika ditegur, nalika dipapatahan teu narima, kan teu logis.